Kacaturkeun deui kayaan di nagara Jin Cakrabuana. Disaprak jeung karna Prabu Sanghyang Wisesa sareng Prameswarina den nyimas pohaci ka nagara Kandaga, nyimimi jeneng ratu nu kumawasa di eta nagara. Kayaan nagara taya robahna, ayem tentrem kertara harja. Nyimimi geus teu hawu kawas mimiti samangsa datang ti alam manusia. Tapi geus kacida robahna, beungeutna bersih bodas nyacas, kumineungna mandi di tirta mani. Leuwihna ti eta tara kapentrang deui ku panon poe. Nyimimi kacida senangna, ti mimiti hudang sare nepi ka sare deui aya nu ngawulaan. Lamun aya urusan anu berat mah geus jadi tanggung jawab patihna nyaeta Raden Manggala. Para dayang katut para emban beki alajrih ka ratuna anu miboga sikep wijaksana tara gampang amek mun seug maranehna nyieun kasalahan. Teu babari nibankeun hukuman satungtung bisa keneh digeuing. Tapi da kangaranan manusa najan hirup geus ngahnang-ngahning oge anger bae sok inget kasarakan. Sok sono kalemur. Sok sanajan loba kadaharan nu ngareunah inuman nu pohara rupana. Tapi nyimimi sok sono kana kadaharan nu aya di lemur. Beuleum asin sambal goang kitu deui kana lalabrumbahna. Harita nyimimi keur aya di kamarna, satu tas bebersih di tirta manik, sakumaha biasana dua emban milihan baju ke ratuna, sanggeus salin bajuna. Mahkota emas dipake dina sirahna ku nyimimi. Tangtungan nyimimi nu geus jadi ratu agung kacida geulisna, mapakan anak raja nu sabenerna nyaeta Ratu Arum. Ungik, ceuk nyimimi bari ngareret ka emban nu keur meresan kamarna. Emban anu ngaranna Ungik gancang nyampeurkeun ka nyimimi bari cedok nyembah. aya pikir saeunaon Kanjeng Ratu? Kula teh hayang aya kahayang lain hayang anu teu pararugu ieu teh. Ieu mah ukur masalah kadaharan Ungik. Tembal nyimimi manehna arek nepikeun kahayangna ka emban. Susuganan bae bisa nedunan atawa saeutikna apaleun. Unyuk semangga Kanjeng Ratu. Geura balaka bae ka jisim abdi. Cek emban Ungik deui kacida ajrihna. Kieu Ungik, kula teh hayang beuleum asin peda, lalap rumah jeung sambal goang meni asa dina leta. Itu banget ku hayang. Kitu ceuk nyimimi nepikeun kahayangna. Sajongjonan mah emban Ungik ukur ngahuleng mikiran caritaan ratuna. Sidik manehna mah teu apaleun kana kadaharan anu dipenta ku ratuna. Duh, hapunten Kanjeng Ratu. Jisim abdi mah iteh lepeng. Teu uninga kana eta katuangeun. Namung anu biasana anu langkung uninga mah Senopati Gangaspati. Margi anjeunna mah sok lunta ka sabanu wengkon. Cek emban Ungik bari cedok nyembah deui. Nya teu naon Ungik, ku kula arek nepungan ka Paman Gangaspati. Walon nyimimi teu loba tatanya deui. Samangsa tepung jeung Senopati Gangaspati. Nyimimi nembrakeun kahayangna ka Senopatina, pikeun Senopati Gangaspati kahayang ratuna sarua jeung hiji parentah anu kudu ditedunan ku manehna. Teu bisa baha sok sanajan kacida banggana, moal bisa mungpang kajeun kudu nyorang lalakon nu alak ka alak paul ceuk paribasana. Senopati Gangaspati harita keneh jengkar ti karaton rek nohonan pamenta ratuna. Senopati Gangaspati hiji senopati nu geus legok tapakeun tengkade, weruh ku pangalaman luhung ku kanyaho, remen lunta ka alam manusia. Senopati Gangaspati geus boga angkeuhan, lamun kadaharan anu dipenta ku ratuna ayana di alam manusia. Senopati Gangaspati terus bae lunta ka alam manusia. Teu lila oge Senopati Gangaspati geus balik deui ka nagarana, kadaharan anu dipenta ku ratuna geus dipasrahkeun ka para emban.
Senopati Gangaspati terus bae nepungan ka ratuna. Nyi Mimi keur diuk dina kursi karajaan, digendeng ku para dayangna, dibeh lawang asup para gulang-gulang ngajaraga samagrang ku pakarang. Memeh cumarita Senopati Gangaspati nyembah heula ka ratuna. Sakumaha panjen anu tos ditibankeun ka jisim abdi sadayana tos sayogi. Uji sim abdi parantos dipasrahkeun ka para emban, mugia janten uninga. Cek Senopati Gangaspati bari cedok nyembah. Nuhun Paman Senopati, kula ngerasa bunga. Tembal Nyi Mimi, tembong beungeutna marah mai awahing kagugu ku gawena Senopati Gangaspati. Tawuh teh malan Kanjeng Ratu, saupamina teu aya deui pancen anu bade ditibankeun ka jisim abdi, abdi bade seja amit bae sun. Sekali deui nuhun Paman. Sok bae rek init mah. Kula taya deui keperluan sejenak ka anjeun. Unjuk sumangga Kanjeng Ratu, seja amit bae. Sanggeus nyembah ka ratuna, Senopati Gangaspati ini tidinya. Heuleut sawatara waktu, pangeusi karaton ngadadakeun leung kusabab kaangse bau hangit anu awun-awunan minuhan sakuliah karaton. Para punggawa jeung gulang-gulang babalongkengan, para dayang wuyung ampir katuru lengan, pon kitu deui para emban ngajaloprak teu walakaya. Nyi Mimi ka Cidarewaseunana, gentak bae muru ka pawon tempat emban nu ngaranna Ungi keur popola. Panon Nyi Mimi tangkabun celik sabab ningali asin peda sakurumbung keur dibeulem, teu sakarung beunanya dibeulem kabeh. Haseupna mulek bauna hangit nyamuang minuhan karaton. Ari emban Ungi anu meuleumna keur nyang saya bari beungeutna ditutupan ku lawon. Dina meja kaolahan ngajagrag cengek meunang ngarieus aya kana sanyiruna. Pon kitu deui sabangsaning lalab rumah nepi ka ngunung-ngunung, ngagugunung kawas rek marab munding. Kabina-bina teuing maneh teh Ungi? Maksud kula teh teu kudu kabeh dibeulem. Cukup 2 atawa 3 siki. Imah sarua jeung ngabaruang kanu sejen atuh. Cek Nyi Mimi bari panonna neuteub beuleum peda nu ngahunyut. Hatur punten Kanjeng Ratu, manawi teh kedah sadayana ieu teh. Tembal emban Ungi bari ngeluk tungkul, rumasa kana kasalahanana. Teu naon Ungi, kula bisa ngamaklum. Ke ari si Cimot ka mana ieu teh? Cek Nyi Mimi deui tumanya ka emban hiji deui nu ngaranna Cimot. Ban Cimot teh nuju ngeueum salirana di jamban. Margi socana teu bisa teu tiasa beuntak sareng salirana panas asa direrap. Walon emban Ungi ngabejakeun kayaan baturna nyaeta emban Cimot ka ratuna. Nyi Mimi teu ngomong deui, ukur ngareret kalebah nyiru nu pinuh ku samel goa. Duh, sabenerna aing teh keur aya di alam naon ieu teh? Niku asa ararane teuing kalakuanana teh. Nyi Mimi ngupat sajeroning hatena sabab ngemuka bingung. Kacaturkeun deui Ratu Arum nu keur aya di alam manusa. Disaprak diajak jadi ronggeng, Ratu Arum jadi guligah pinuh kabunga. Geus teu inget ka indung bapana. Sumawona ka nagarana, Ratu Arum banget ka cida betahna hirup di alam manusa. Sagala pangabutuh Amu Esin jeung Mbah Kune dicumponan ku Ratu Arum, tapi dina perkara duit mah Ratu Arum ka cida ati-atina, teu gampang nyipta ku pangawasana. Hal ieu teh keur ngawayagah ulah jadi panyuriga deungeun. Mun seuk teh mah Amu Esin jeung Mbah Kune loba duit, teu pupuguh bakal nimulkeun sangkaan goreng. Balarea geus pada apal kana kaayaan Ambu Esin jeung Mbah Kune heuh nu sasat kahirupanana sakitu ripuhna. Nu matak Ratu Arum kajeun buburuh ka kebon, ngasruk ka sampalan sangkan meunang buruh ku hasil gawena.
Bari ngadagojang sugih neang ka manehna sangkan jadi ronggeng, Ratu Arum digawe ka kebon jeung Nyi Iting. Urang lemur loba nu ngalebarkeun ka Nyi Mimi atawa Ratu Arum nu miboga rupa geulis campernik tapi daek kukurusukan, daek digawe ka kebon, teu kurang oge anu maruji ka Nyi Mimi, anu teu eraan sarta loba kadaek. Tapi pikeun Ratu Arum mah tara ieu jadi pikiran, dengan rek ngomongkeun dirina siga kumaha bae oge tara didenge, kangaranan bangsa jin tara ngarasa hina kana hiji pagawean. Pikeun bangsa nama nu penting boga kasab teu ngahesekeun batur, narah bentik curug balas nunjuk, cadu dampal centang balas jaluk, sungut gorowong kokod morongkol, nu hartina dahar hayang tapi ngelud kana usaha, kahayangna diuapan batur. Para lalaki nu ngahlaran Ratu Arum loba nu ngegel curug, daya hiji ge anu ditarima ku Ratu Arum. Di antarana lolobana para lalaki anu datang ka Ratu Arum aya salah saurang anu kacida berat bogohna ka Ratu Arum, eta lalaki ngaranna Kusnadi. Imahna sarua di lemur Nagrak, ngan imah Kusnadi mah rada anggang ti imah Ambu Esin. Kusnadi teu sirikna kapeng peongan ku Ratu Arum, kagendam rasa katalikung lelemutan, mun berang sudah kana dahar, kejo asa catang bobo, cai asa tuak bari, mun mangsa peuting tegenah cicing kapidang dam kanu lenjang, reperem ngalangkangan, nyah bentang ngulayaban, ngajirim dina kongkolak panona. Undur peuting datang berang, Kusnadi ukur nguyung ngahuyung kung kapidang dung kunu geulis, leos kabali asarehe, juru turun kaburuan asa lajoan, ngajang jawing katresnana nu gencang amon sorangan. Kangaranan lalaki geus tangtu moal cicingeun, Kusnadi mecut akal neang tareka sangkan nu herang bisa kabandang. Nepi ka hiji poe, Kusnadi init ka hiji lemur nu ngaranna lemur Negla, rada anggang ti lemur Nagrak. Inditna dibarengan ku si Adai sobatna. Kusnadi arek nepungan hiji dukun nu geus kaceluk lepus kana kinasihan, jago mentangkeun pangirutna. Ari eta dukun ngaranna Bahrukma, sok pada muru ku jalu anu nguyung balas dicengklak mana. Pada neang ku bikang nu hayang tereh nyandi. Bahrukma kawentar miboga buli-buli Ratu Puter Giling, ladang tatapa ti Gunung Halu nu kawentar sanget jeung geueuman. Teka caturkeun di jalana. Dina wanci pecat sawed, Kusnadi jeung si Adai geus nepi ka lemur Negla, terus bae ngajugjug ka imah Bahrukma. Kusnadi teu bisa langsung ke laung jeung Bahrukma lantaran nu daratang lain ngan saukur manehna, tapi nu sejen oge loba nu daratang ka Bahrukma. Sanggeus nungguan sawatara waktu, akhirna mah Kusnadi kagiliran asup nepungan Bahrukma. Bari dodongkoan, Kusnadi jeung si Adai arasup karohangan tempat Bahrukma narima semahna. "Oh sok jang dari ukeunya," cek Bahrukma panonna rutret ka Kusnadi jeung ka si Adai. Tangtungan Bahrukma daweg pisan, beungeut perenges panon puncelik ari kumis baplang sangadulang, leungeun kenca katuhu ngajareplok gelang bahar, dipapaes ku ramona nu rentul ku batu ali sagede-gede jengkol. Payus kana tangtungan lamun disebut dukun teh. Kusnadi jeung si Adai gugek dariuk. "Sokainya jang, geura balaka kana pamaksudan ujang, nu duaan." Itu pokna Bahrukma gasik tumanya. "Apunten bah, nu kado maksad mah abdi wungkul, kalaresan rencangan mamung jajab itu abdi, jajab abdi ka dieu," tembal Kusnadi bari rengkuk. "Oh teu naon, sok atuh geura caritakeun bae jang. Maksud jeung kahayang ujang teh naon?" "Unyuk semanga bah," walon Kusnadi. Parabat bae Kusnadi nyaritakeun dirina anu mikahayang ka Nyi Mimi. Dicaritakeun oge ku Kusnadi lamun dirina ngalang layung alatan katresna nu gencang ambon sorangan.
Kitu bah anu kalaman ku abdi teh. Kusnadi mungkas caritana. Bahrukma ungut-ungutan ngabandungan caritaan Kusnadi ngan teu lila pok bae cumarita. Karti pisan ieu teh ku abah, geus teu aneh atuh lamun lalaki ditampik mah. Nu daratang ka dieu oge da teu beda jauh jeung lalakon Ujang. Keke. Oh saha ngaran teh Jang? Abdi teh pun Kusnadi bah. Oke yo Jang Kusnadi, yo nya perkara bikang entening bangga. Tapi itu kudu hariwang. Sabab abah boga palakiahna pikeun nalukeun awewe nu dipikahayang. Tapi ieu mah aya dua tarekah. Geus tangtu duana nami boga pangawuru nu teu sarua. Dina soal harga pangasahna oge sarua kacida bedana atuh. Ari anu kahiji kasebut teh pelet Raja Panulu. Jadi lamun kakeunaan ku ieu pangawasa, bikang anu dipikahayang bakal malik bogoh jeung nyaang ka urang. Ngan beda ngawaktu ieu teh bisa salilana. Anu kadua nyaeta runcang salawe. Lamun ieu mah kacida ahengna tu lantaran anu kakeunaan ku ieu pangawasa bakal kaedanan ku urang. Sirikna ningali tangkal kai oge siga urang anu ngajirim. Lamun mangsa beurang bakal bedah cimata, na mangsa peuting ngagukuk ceurik kawahing ku kaleleban. Eta mah pek pae we kumaha Jang Kusnadi arek milih nu mana. Kitu pok-pokanana Bahrukma. Nyaritana panjang lebar nepikeun elmu pangawasana anu dipiboga ku manehna. Sajongjonan mah Kusnadi ukur ngahuleng mikiran caritaan Bahrukma. Lamun milih anu kahiji ngarasa teu cop kana hatena, sabab ceuk Bahrukma ngawaktu teu bisa salilana. Anu antukna mah Kusnadi gilig pikir rek milih anu kadua nyaeta runcang salawe nu matak jadi edan ka awewena. Kusnadi teu salempang ku perkara duit. Memeh indit nepungan ka Bahrukma, manehna geus ngajual domba aya kana tiluna anu bapana. Abdi mah bade milih anu kadua we nyaeta runcang salawe bah. Temal Kusnadi tatag. Yohog pamenta Jang Kusnadi ku abah ditedunan. Ongan kade tu bisi poho ieu hargana pan leuwih undak. Teu sawios bah, abdi ge ngartos. Bahrukma teu cacarita deui. Manehna nyokot jimatna tina saku bajuna. Leungeun Bahrukma ngarongkong kana bakal. Terus bae dipeuярkeun nepi ka bubuk. Bakal ditunda di hareupeunana. Jimatna anu katelah buli-buli ratu puter giling teh dikaluarkeun tina endong leutik. Kaciri aya dua batu hideung ngagarantung di talian ku tali roma. Biwir Bahrukma ngunyem mapat kalimah pamakena. Wer buli-buli muter. Mangkin dia mangkin tarik ngurilingan bakal atawa menyan. Euleut sawatara waktu buli-buli muterna mangkin laun. Nu antukna mah reg bae eureun. Buli-buli gancang bae diasupkeun deui kana enong leutik ku Bahrukma. Tok ieu Jang Kusnadi, ku sabab geus digawean ieu teh. Ieu bakal bawa ka imah. Ade ulah kabawa kieu sumawana kabawa mijeun mah. Dipaing pisan ieu teh. Lantaran bakal leungit maunahna. Cara makena ieu menyan sawareh campurkeun kana kadaharan serta sebut ngaranna 3 kali. Eta kadaharan omat kudu kadahar ku awewe anu kurang dituju. Kartos bah. Oh tangke sameme unggah ka imahna. Nya maksud abah teh imah awewena eta bakal nu sawareh deui awurkeun ninahna pun golodogna. Mun taya golodogan ho cukup we awurkeun palebah lawang ek asup. Tong poho samat ngaranna 3 kali. Tah kumaha karti? Cek Bahrukma bari mencerong kana beungeut Kusnadi. Kartos pisan bah. Sagala rupi amanat abah ku abdi bade diestokeun pisan. Tembal Kusnadi ngarasa bunga. Bahrukma mikeun bakal anu geus digawean ku manehna ka Kusnadi. Pon kitu deui Kusnadi mikeun duit anu gedena sakumaha pamenta Bahrukma.
Harita keneh Kusnadi jeung si Aday amitan ka Bahrukma, saja jalan Kusnadi jeung si Aday galecok ngobrol. Duh, uy ngabayangku namun sok Nyi Mimi ka Bandang kuy laing Kus. Moal teuguh nyilung tah lo lemur nagrag. Cek si Aday bari seuri ngarasa reueus lamun Kusnadi bisa ngabandang Nyi Mimi teh. Bagja dewek mah teu asa jadi arjaun beureun. Teu bisa menangkeun Nyi Mimi anu sakitu geulis gada moalna. Geus moal diantep atuh cacap kawin rek dibawa we ka lemur malati. Emal Kusnadi geus nyipta Nyi Mimi kapimilik ku manehna. Oke, nah dibawa ka lemur malati. Cek si Aday bari kerung. Lamun di lemur nagrak pan paur diintip ku laing dae. Samangsa dewe keur ngahegoy teh nyeuh ka Nyi Mimi. Emal Kusnadi bari ngagak-gak seuri. Oh buah edan salemur nagrak. Kosong ebel make jeung ngintip sagala. Teu kudu ngintip atuing mah. Oh datang we langsung ka kamar ilaing Kus. Bukakeun we rereganana. Bari ngomong kieu kuing teh. Punten bari ngiring mencuk. Si Aday ngebarakatak seuri bangun ku geunahna kerana. Haram jadah sia teh. Pugu deh da dewek teh keur macul kabawannya. Cek Kusnadi bari ngagak-gak seuri. Dina wanci tunggang gunung, Kusnadi jeung si Aday geus nepi ka lemur nagra. Dina poe isukna sakira wanci haneut moyan, Kusnadi kairing ku si Aday ngahaja nepungan ka Nyi Mimi nya ka imahna. Teu poho Kusnadi mawa kadaharan nu geus dicampur ku bakal atawa menyan pamahanan Bahrukma samemeh unggah ka imah Ambu Esin. Dina handapeun golodog Kusnadi ngawurkeun bakal bari nyamat ngaran Nyi Mimi 3 kali. Hanya akal Nyi Mimi keur suwung inyana keur ka kebon jeung Nyi Iting. Kusnadi ukur nunda talatah ka Ambu Esin mi HP dahareun keur Nyi Mimi. Ambu Esin teu boga panyurigana naon. Geus teu aneh lamun aya lalaki nu mi HP dahareun pikeun anakna teh. Pamiarsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui cag urang tuna di Hanjuang siang, urang teuneun di haneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.